Mata Siti Khadijah betah dihukum ku Rasul. Kalau dihukum ku ahli marifat ya betah tak itu salaf soleh ya Mas. Jadi lain nyalahkan istri lamun goreng adat teh nyalahkan diri sorangan. Balik ke Allah. Lamun diri sorangan teka tingali kesalahan upamana ingin teu itu sakumaha adat istri. Oh iya mah. Muji Allah taala ya ngabejakeun iman maneh teh tak sakitu kakuatanana diberi ujian sakitu maneh teh geus ngulangling seperti itu. Ujian kekerasa kitu komo sakartil maut sia inget ta. Sakumaha nyerina dicarikan pamajikan sakumaha nyerina untung dagang teu untung mun dihiji-hijikeun ka nyeri eta moal sarua jeung nyerina sakartil maut. Tapi lamun urang sobar narima dina nalika papangi jeung eta nyerina ujian eta teh jang sabenerna mah nyicil nyerina sakartil maut. Di mana loba nyerina ku coba tapi orang sobar engke sakartil mautna mau nyeri tapi dicicil. Ada orang bayar motor geus ngiri dit tungtungna sok gede tah mah ya. Sok itu terus dicicil. Matak lu pinter mah di mana menang ka nyeri di isuna teh lain malikan ngalawan. Aing datang capek rengap ranyuk kubrak mawa pacul manon datang teh nyarekan ka aing. Nyeri karasana mau ngalawan hitung-hitung nyicil sakartil maut sugana seperti nyeri aing tah itu kan ari nyeri dit geus saeutik pan tungtungna teh saeutik bayar nun ngokot BPKB teh 500.000 we geus dicicil nu matak ari nyerina sakartil maut mah biasa bila da tidurnya jalma anu tukang enak-enakan ke dunia nyari bisa sakartil maut. Jalma nu loba nyeri di dunia ku coba ti Allah tapi sanggup sobar sakartil mautna mah nyeri mah da geus dicicil kan. Dikredit. Batur maju usaha aing teh pati maju nyeri tapi sobar dikurangan nyeri na sakartil maut jatahna ku Allah. Tah ingat atuh. Nyeri kurang naon, kurang nafkah. Nyeri kuayana orang kecumponan kayang itu debatur mau bisnis we ada orang ngaji pasti dina waktu butuh orang batur mah kecumponan orang manteu nyeri karasana tapi kuat sobar dina narima eta ka nyeri li annahu karena sebenarnya kalakuan sareng tingkah idakanat di mana-mana kabuktian naon sawabikul himami pirang-pirang cita-cita anu tarik ya tadi seperti tarikna lumpat kuda dina nalika balatna ai syariatut taksiri tegasna gancang nanapakan bil asya dina pirang-pirang perkara wa ya'ritu himamus sawabi eta qawiyun nafsi kekuatan nafsu allati anu tanfailu dari makapi gawe an hatina itu latinan al asya'u pirang-pirang perkara atakuru jeung kabuktian lil wali eta pikeun wali naon karomatun karomat yuqalu diucapkeun naon paala migawe itu wali kada kana anu bihimmati kalawan imahna itu wali idawajaha dina nalikana madep itu wali ha kana itu himmah ilaihi kana itu da paujidu mangka paujida mangka dipanggihkeun itu da waliullah ya keur entang terangan panas ceuk waliullah teh hujan kuraya ke hujan tah kitu teh teu ngadobrak takdir Allah ade ulah disangka wali teh ku balas gagah nepi ka Allah kumaha wali oh masalah nih tengah dobrak takdir Allah kau yang gitu teh waliullah teh. Lain kieu Allah taala terek ngerasakeun panas wae eta kurantaran wali nunyuk kapaksa we cenah hujan. Teu kitu. Jadi geus dina kodomu alakna teh geus tingali keur panas ditanji kodim catatan itu. Keur panas wali nunyuk. Tuluy ku kami ceuk Allah dihujankeun
Da wali nunjukna ge jeung ngobrolna eta wali ge ku Allah digerakeunna. Hakikatna mah kabeh ge ku Allah. Ulah ningali walina. Wali ge asar afal Allah kan. Hujan asar afal Allah, kabeh para asar afal Allah. Jadi Allah ngadamel pada melan, pasti segitu. Leungitkeun walina, leungit sababna eta. Atauna wali guari jeung eta kalian wali kasahiri sapertikeun tukang sihir. Wala ini jeung tukang nyatakeun. Tah, ayeuna mah kumaha? Pikeun tukang sihir mah lain kawali mah tukang sihir ya mah. Sarua wae tukang sihir ge. Ayeuna teh aya kusum hujan, urang disarang cenah alungkeun uyah kana kenteng. Ujung 40 dibacakeun mantrana ku manehna. Nah, tah hujan. Eta ge dengan dobrak takdir Allah kan. Tapi sing tukang sihir ge sarua ku Allah disakeunana, digerakkeunana, dihirupkeunana, pikiranna dijalankeun. Hakikatna mah ku Allah. Entong ningali tukang sihirna. Sahir jeung ayeuna entong. Ihanatun ari ihana. Ta ihana pikeun sahir jeung ayeun mah. Namun pikeun wali mah karomah. Latan fa'ilu anu teu narima kapigawe anatina itu latinan al asya'u pirang-pirang perkara. Illa bi takdirillahi ta'ala in kalawan takdir Allah ta'ala. Pokona mah jang sing ingat moal aya perkara nu tanji hadis kamu ka bumi ieu nu luar daripada takdir Allah. Kabeh ge bi takdirillah. Ai bi idnihi tegasna kalawan idin Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Al-himamu mangka ari cita-cita garu sawabiki anu teu tarik. Nah, kahimatika seperti cita-cita anjeun. Ayyuhal muridu he eling-eling ngarepkeun musul ka Allah la saro teu napakan la tekan itu himmah min babi aula tina bab nu leuwih utama. Komo ari cita-cita anu teu tarik. Cita-cita anu kayang oge teu ngajurung laku ka Allah. Komo nu mangeusan. Tapi hada mangka eta tetep dina ieu perkara tabridul hirnaril hirsi ari ni insanana seuneu kadedemes. Nu matak dikitukeun teh kumaha jang supaya ulah aya hirsu. Supaya rada tiis. Narul hirsina pan abi kadedemes teh panas. Matak ari jama anu neangan dunia bari kadedemes mah pas anjing edan. Tenempo saha itu ulah batur eta teh hirsu kada demes al musta'ilati anu untab-untaban sunu ngoku gudang al musta'ilah sunu hirsu anu kada demes teh ditiisan ku sawabikul himam la tahrukul aswarul akbar bodo-bodo nu maeusan nu tarik ge teu matak ngadobrak takdir Allah pokona masih ingat hayang mung kekeuna nu menta kayang nu boga kahayang KBG teu ngajurung laku ka Allah. Biqolbihi dina hatena itu si murid. Hatta yukhayyalu sehingga dihayalkeun lahu kutu si murid non anda dalikase sanyana itu perkara teh eta ta'oyyadihi taat kana sakumaha penunjuk leungeuna itu si murid. Mula disangka eta teh taat kana sakumaha petunjuk leungeun atawa kasih ain meunang tadi. Lamun ayeuna jalma anu nunjukna teh waliullah wali itu, lamun si aina tuh tah gitu. Mula disangka bahwa eta ceuk waliullah hujan sia eta teh taat kana sakumaha petunjukna lintah ka manehna ka Allah atuh teh. Mulai lintah ka wali kade. Eta jadi musyrik hobi teh. Assalamualaikum ya assalamu alayka ya habiballah. Takdim hate ka wali bari poho ka Allah musyrik hobi teh. Matak di mana orang ngagungkeun makhlukna Allah taala nu diagungkeun ku Allah teh kudu bareng jeung muraqabah ka Allah.
Lamun teu barengan ku muraqabah ka Allah musik kopi berarti aya nu agung salian Allah ngan keagunganna sanapeun Allah berarti kitu kan. Musik kopi teh ngaranna. Urang takdim ka Kangjeng Rasul. Sakumaha hebatna Rasul ge angger hirup dihirupkeun ku Allah, hebatkeun ku Allah naon perkara nu aya di Rasul nu saha? Nu Allah kabeh ge. Nu Rasul. Jadi takdim ka Kangjeng Rasul teh hakikat nama urang teh ngagungkeun Allah nu ngalairkeun Rasul. Ngagungkeun Allah anu ngagungkeun Rasul. Begitu. Ngagungkeun ka mana? Ka waliullah. Assalamualaikum ya habiballah. Takdim teh ya. Ka mana? Ka waliullah. Bari muraqabah ka Allah. Eusi dina muraqabah teh wali bisa dibisakeun, agung diagungkeun, kuat dikuatkeun, bisa dibisakeun. Jadi non perkara nu aya di wali teh nu Allah kabeh oge. Nah isnadkeun ka wali sote, wali pinter, wali bisa, wali kuat ibadah, eta mah isnad majazi. Jadi orang lisan ngagungkeun wali, tapi hate ngagungkeun nu nyieun wali begitu. Wali sekadar tempat dohir keagungan Allah. Tina sawarehna tempat tuhirna jamal Allah teh waliullah gitu. Mengagungkan wali teh ka wali na ka Allah bari poho musyrik kopi loba nu jarang ngadon musyrik kopi di nyawa ilmu. Wa nau jeung sanyana itu si murid eta yudriku mangihan murid bukan itu saya lam halata tingkahna pasti menikuat ngadu jalma awam malamun aya waliullah nunjuk terus keur hujan ge sina urun-urun aduh euy taat ka wali mah urang minta doa ka wali juga sina taat ka wali mah tak cagur-cagur berarti inget ka Allah nanti balas teu apal anu sabenerna wali udopati jeung ari idopati qauli dindawan musannif sawabikul imam lapat sawabikul imam eta mi idopati sifati tina idopat sifat ilal masuki kana mausuf idopat sifat kana mausuf matak sawabikul imam teh al imam musawabik itu aya nu ngalogatan gampang mah al imam musawabik teh cita-cita anu teu heula dengan dobrak takdir Allah komo nu paneurima gitu. Kalau sabikun teh tina sabikun dia membalap kuda tarik anu kejeng sekurang. Cita-cita nu kuat sakitu sabik. Ari cita-cita nu hampang maka mau atepati nyaan. Komo eta mah. Tadi dia teh urang kudu balik karena ngamaripatkeun sifat irodat. Ngarah daukiah dina sawabikul himam teh jang. Ari ngamaripatkeun sifat irodat ku di Allah teh kumaha? Teu aya nu ngajurung laku ka Allah, Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhlukna sakersana Allah tah kitu eta makna iradat. Lamun aya nu ngajurung laku ka Allah berarti Allah bisa dipaksa. Kulantaran kokoh nu menta Allah jadi mere tadina moal mere atuh dipaksa Allah dari kitu mah. Berarti gagah kena nu maksa daripada nu dipaksa. Mana batal ngamaripatkeun sifat iradat ti Allah. Lamun patekadan urang di dinya aya nu ngajurung laku ka Allah. Ngan sok kadang-kadang akur Allah nganahsis, Allah ngairodahkeun, urangna menta Allah mere gitu. Ditanjis kodim. Allah teh nahsis ka urang, menta situ tuluy kuring mere, menta we urang, mere we Allah, mani jiga menang menta urang pamere Allah. Padahal mah teu kajurung laku ka Allah mah saeutik oge. Mantak nepi ka kadienakeun teh sing nyaan geus sia mentana sugan Allah mere. Kos jelema kanyat dinyaan anu moal mere ge paksa terus menta. Kulantaran pusing mere. Mau bisa Allah mah sakersa Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin sakersana Allah. Geus kitu. Sakersana Allah. Bawa nu ngajurung laku kalau sana. Sing ingat. Tinggal kurang kamu sabib. Di musabib aya naon? Aya qada mubrom. Tah, sing ingat ka qada mubrom urang. Qada mubrom teh
hukuman Allah terhadap makhlukna anu aya di tanjis qadim eta qada mubrom ngaranna. Terus aya qada muallaq mah lauhil mahfuz, qada muallaq eta. Lauhul qada disebut nanti. Qada muallaq mah lauhil mahfuz, hukuman Allah taala terhadap makhlukna nu geus dita'allukeun kana naon? Kana sabab. Tah eta lauhil mahfuz di hadrat Allah mah usaha apa sababan mah hiji Allah nahsis Allah ngairodakeun. Sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi itu. Ari sakur perkara nu diodakeun ku Allah pasti ayana itu. Tong mang kawas jalma nu bodoh na akidana. Tinggali kena kodok teh aya dua, aya kodok mubrom, aya kodok mu'alaq. Aya geuning dina ngimpi cenah lamun ngimpi urang ditakwil goreng, aya panolak kodok mubrom. Ngidu ka kenca 3 kali, maca sholawat 3 kali, bacakeun bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Eta cenah panolak kodok mubrom. Munya doa bisa nolak kodok mubrom. Aya nu bisa ngerubah kodok Allah itu di tanjis qadim. Kodok mubrom teh hukuman Allah nu teu dita'allukeun kana sabab. Sababna hiji irodah sababna. Allah ngairodahkeun wujud, Allah teu ngairodahkeun moal wujud. Geus kodok mubrom. Bahasa sabab aya sabab mah dimulki di dieu. Tinggali di ditu mah di hadrat Allah sabab. Sabab mah ti lauhil mahfuz ka dieu, aya sabab eta. Sabab teh tenapakan cing ingat hakikatna sabab teh naon? Iroda Allah tuh musabib. Hakikatna sabab teh musabib. Hakikatna makhluk teh Allah kan. Kalau ditekankeun sabab napakan nu boga tapak mah musabib. Ulah keder kade. Sok ini tinggal di dina dohir. Urang ngadahar samal. Didahar ku urang ngeunah. Ari dohirna permainan mulki kumaha sih? Ari samal teh tarasi, cengek, bawang, uyah, naon deui? Keciri. Urang Indramayu melak bawang. Tuluy kalau dihayangkeun dagang bawang urang Indramayu keneh atawa urang Tasik balanya ke Indramayu dibawa ke Ciawi. Tuh. Tukang tarasi sekali pucang dagang ke Ciawi deh. Terus ayeuna tukang uyah di mana tah? Dagang di ke Ciawi. Pamajikan urang ku Allah dihayangkeun ka pasar, meuli we eta. Balik ka imah direkuh di imah. Didahar ku urang. Eta permainan mungkin. Ya, lamun ningali kadrot Allah maka itu ulah nempo pernah dibeli ku pamajikan urang tukang gali pucang dagang. Entong rabeng rasa teh datang nepi kana letah urang ku Allah jeung ku kakuatan Allah. Tong ditempo sababna rasa ti Allah. Ieu aing ngeunah dahar jeung sambal dicoel ku waluh sieum di Cikajang dagang. Tah ieu teh naon? Cing ti Allah. Entong ditempo sabab nu ieu. Sabab teu teh wincet tumpak mobil. Kulantaran huteuh mobilna jadi tereh nepi aing. Sabab eta mah. Teu ngabogaan tapak. Allah ngagerakeun diri urang bareng jeung ngagerakeun mobil nepi ka dieu nu jadi sabab mobil Allah jadi sabab. Matak ceuk arifin mah nu jadi sabab kecuali iroda Allah. Naon sababna anjeun beunghar? Sabab Allah nahsis ka anjeun beunghar. Lain sabab usaha. Lamun sabab usaha bisa nyeun beunghar sakudu sabab beunghar. Geuning loba usaha kari kolor. Nah itu didinya. Jadi ulah ningali karena permainan mulki. Ya mah di mulki aya permainan sote. Dan tapi kalau yang mahfud kan itu udah ada yang mahfud mah. Nah, eta mah hadis kayaknya yang mahfud mah disebutna eta mah qada mu'allaq. Qada mubrom di tanjis qadim nu teu dita'allukeun kana sabab Allah makhluk jadi Allah sabab. Ayeuna di lauhil mahfud. Nah, di dinya mah da geus makhluk aya sabab. Nu matak hukuman Allah nu dita'allukeun kana sabab disebutna lauhul qada atanapi lauhul qadar.
Mata kodo jeung kodar teh beda-beda. Anu ngamanaan ulama, ceuk saware ulama ari ngaran kodo mah jumlah keseluruhan hukuman Allah, ari ngaran kodar mah winci kanana kodo. Ari takdir jelegna hiji-hijina eta kodo. Jeleg ka dunia ka dieu. Mata ceuk saware mah ari kodar ari takdir mah eta anyar, ari kodo mah eta kodim. Kodo teh kodo mubrom nu kodim teh, lain kodo mu'alaq. La yaruddu qada ila bidu'a dina doa. Qada nu mana sok? Tanyakeun deui saat nu ngadawun lagi. Ieu dawuhan Rasul la yaruddu qada ila bidu'a. Taros geuleuh ka Rasul qada nu mana? Eta mah la yaruddu qada ila bidu'a teh berarti qada nu ditaklukeun kana anu geus ditaklukeun kana sabab. Ari sabab mah bisa wae teu tulus cenah aing murad pedah muntang kana dahana teu tulus lain nyebutna teh. Padahal mah ditanjis di kodo mubrom mah geus si eta teh teu murad nyangsang ngadahan geus kitu. Ieu mah aing murad dengan tulus. Juga nadahan ya nulungan anjeun teh metak anu ngahalangan takdir Allah kana murad lain kitu. Ieu paningan hate urang teh sing lemes yang ningali kana kodo mu'alaq, kodo mubrom, tah kudu kan. Ulah diadukeun kade. Hukum fikih jeung hukum syariat jeung hukum hakikat diadukeun ulah. So kalau mau diadukeun mah bingung kan. Namun ningali kana dawuhan Kangjeng Rasul. Fa inna abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi. Tapi di Al-Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu kumaha. Enggak diadukeun hukum syariat jeung hukum hakikat. Laha ma kasabatu alaiha maktasabat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Eta mah ayat hakikat nu tadi. Sakabeh ti Allah jeung ku Allah anu jadi sabab kecuali iroda Allah. Allah ngairodahkeun anu jadi sabab mah eta. Sabab ngerasakeun Allah beungar jadi beungar maneh. Eta teh ceuk bahasa hakikat eta teh. Tapi lamun naik bahasa syariat mah kumaha? Kuring beunghar teh ku sabab naon? Ku sabab kuring getol dagang. Atawa kuring beunghar teh ku sabab meunang warisan. Sabab eta pan? Bapak maot meunang warisan 300 juta. Wah aing jadi beunghar ieu mah. Tuh. Eta mah sabab ya. Jadi hakikatnya mah Allah Ta'ala nasis ka anjeun beunghar gitu. Di mana aya bahasa nu ditaklukeun ka makhluk sing inget eta bahasa syariat. Gemuk parete atuh euy ngarah lintuh. Ari lintuh takluk jeung gemuk ta eta bahasa syariat. Mun jadi tekad matak musyrik dilisankeun mah moal naon? Jeung dipigawe moal naon? Ngagemuk pare musyrik henteu? Henteu. Nyebutkeun pare lintuh ari digemuk mah teu jadi musyrik. Dari musyrik mah pagawean hate. Tuh. Ari hatena nekadkeun Allah anu nasis kana lintuh teu ngareret kana gemuk. Tah gitu. Aya bahasa hakikat, aya bahasa syariat. Mata kereka istinbat hukum teh kudu cerdas. Mana batas hukumna? Hukum fikih, hukum tasawuf, hukum tauhid. Ingat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Eta teh bahasa syariat. Ayat Allah nu nerangkeun ayana syariat. Nah gitu. Ari hakikat mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Eta ayat hakikat. Tong diadukeun sabab syariat mah pagawean jasmani urang, ari hakikatna pagawean sir urang. Beda. Hakikat ulah sarua jeung syariat. Kena melak pare digemuk, tekad lagi kana gemuk ulah. Namun tekad urang dina syariat jadi waduh, enggak bisa jadi mutajilah. Dewang teh ku bedog, ngan bedog dikuatkeun ku Allah. Ari dewangna kulit mah ieu mah ku bedog, ngan bedog dikuatkeun ku Allah keur ngadewangkeun. Mutajilah itu teh. Ari tekad mukmin salimah di mana bedog ada jeung kulit tuluy doang eta kulitna teh. Nah, eta doang teh tapak gawe Allah.
Allah ngadawangkeun kulit waktu adat jeung bedog. Jadi bedogna pere teu ngabogaan pagawean. Seuneu adat jeung kertas, Allah ngadamel tutung dina kertas waktu adat jeung seuneu. Lain kieu eta tutung dina kertas teh tapak gawe seuneu ngan seuneu diberi kekuatan ku Allah pikeun nutungkeun mu'tazilah teman gitu. Jadi kekuatan salian di kekuatan Allah. Di makhluk kayak kekuatan. Hate nu jeng di kana sabab deh eta teh memper qadariyah jeung mu'tazilah. Nyata kumaha berbicara di dalam adat, beramal di dalam syariat, beriktikad di dalam hakikat. Kudu gitu. Kudu di mana ieu tekad urang? Pagawean di mana, tekad di mana, nyarita kudu di mana? Nyarita mah dina adat. Ulah dibawa ka dieu seuneu teh bisi sarung aing tutung kitu teh. Eta bahasa teh mah nyarita dina adat. Biasana mun seuneu adat jeung kertas sok Allah ngadamel tutung kitu. Eta luang sasarina sah sulayana. Sulaya teu naon-naon. Da hukum aya 3, hukum syara, hukum akal, hukum adat. Lamun hukum syara bertentangan jeung hukum akal, hukum syara dicekel. Lamun hukum adat bertentangan jeung hukum akal dicekel. Panghengkerna hukum adat. Seperti mana? Syara ngawajibkeun ka jalma mukalaf kudu iman ka Allah. Kudu makrifat ka Allah Ta'ala. Padahal cek hukum syara teh, padahal cek hukum akal, ari perkara mungkin teh, eta teh kaharti ayana, kaharti teu ayana. Ari iman teh mungkin wujud, cek hukum akal. Ari salat teh mungkin wujud, cek hukum akal. Tapi Allah ngawajibkeun, syara ngawajibkeun kudu miwah salat ka urang. Jadi lamun ngawajibkeun teu meunang henteu kan? Cek akal mungkin wujud, cek hukum syara wajib pun wujud. Mana nu kudu dicekel? Hukum syara. Banyak hukum akal. Tah aing teh iman kumaha Allah we. Ya Allah diayatkeun aya kudu weuheun. Oh, cenah. Nah eta di mana bertentangan hukum akal jeung hukum syara, ulah nyakel hukum akal, hukum syara anu dipedeukeun. Itu hukum adat bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal anu dipedeukeun. Itu cek hukum adat mah di mana seuneu adat jeung kertas pasti Allah nyentutung dina kertas. Cek hukum adat. Nah gitu. Nang sabna lolobana tutung anu tutung masa leutik luang sasarina sah sulayana gitu. Di mana usaha pasti beunghar. Nah gitu. Cek naon? Cek hukum adat. Ari cek hukum akal beunghar lain pasti mungkinul wujud. Nu beunghar anu usaha beunghar karti ku akal. Nu usaha teu beunghar kaharti ku akal. Kumaha wae Allah ngadamelna. Kan hukum akal. Di mana hukum adat dan hukum akal bertentangan, hukum akal lebih dicekel. Ya kudu paham heula urang rek memahami agama teh, kudu paham heula kana hukum nu tilu, syara, akal, adat. Gitu. Ari hukum adat kumaha cek syara? Wajib ngahormatna, haram ditekadkeunana. Mun teu ngahormat adat eta jabariyah sebab engkena nentang syariat. Gitu. Jadi orang usaha teh lain tina timbul tina hate nu napakan usaha ngadatangkeun rezeki. Tapi ngahormat adat. Ditahan saya hormat adat, ditahan Allah. Mata kasab teh nyumpunan perintah Allah. Nyaon nyumpunan perintah Allah lain dati kasabna. Kade. Naon ngahormat adatna nu diperintah ku Allah teh. Ya mah kasabna lain teh itu cenah wajib kasab. Didalilan ku innal mu'ila la yajidu quduhu kumanu tajrid bantara kasab. Iso. Ari masalah kasab mah aya nu wajib tingkatna. Aya nu pangkat, aya nu teu wajib. Aya nu wenang pangkatna aya. Itu beda-beda tingkatna untuk kabeh wajib kasab, wajib kabeh. Ari mutajaridin wajib kasab henteu? Henteu. Namun muktasibin bener. Kudu kasab eta. Da ku Allah dipernahkeun dina kasab.
Ari mutajaridin jeung muktasibin henteu ngajadikeun jadi ciri luhur jeung harapna iman. Bisa jadi muktasibin luhur daripada mutajaridin iman nama. Eta mah ukur kelir hungkul muktasibin jeung mutajaridin mah. Baju teh hejo, koneng beureum. Nah gitu. Eta mutajaridin teh teu tangtu bahwa leuwih luhur daripada muktasibin. Kumaha wae kalau dipernahkeun. Nu jadi kiai kasab aya, nu jadi kiai tajrid aya. Jeung ari tajrid teh teu saumur hirup, nu tajrid saumur hirup henteu. Isuk-isuk tajrid. Nah, murid geus diparentah kasab walu. Bisa jadi, bisa jadi. Ngan urang kudu apal kana alamat di tajridkeunana ku Allah. Ciri mutajaridin paling saeutik 5 cirina. Bisi urang bingung aing tajrid kasih mutajaridin muktasibin aing. Balik di pesantren boga pemajikan. Cicing di imam tasibin mutajaridin. Muncul aja ngar apa nih mah checking eksperimen. Suka jangan apa di teman. Coba cenah 72 jam, 3 puting, ngecedok sia dirinya. Lamun 3 puting teu kasab sia teh cenah mahi cenah cukup dahar, ngecedok sia teh mutajaridin. Lamun 3 puting sia cicing nu liwat aya nu mukakeun panto. Aing lapar pamajikan lapar, aduh aing teh nu mukakeun panto eueuh. Lamun kitu kasab sia teh kudu neangan. Kita juga harapan checking eksperimen bahasa itu. Hari gitu mah sendang bebannya. Lamun sia cenah 3 puting ono mere rezeki. Kalau pangadaguan we cenah kalau tau masih anu mukakeun panto sia sabe cenah. Wah kamu dilengkapkeun Allah gitu heseng ge mahamna. Ciri mutajaridin mah kahiji gampang rezeki najan teu kasab kitu. Nah hari kita teu kasab ge ieu teh aduh gampang aya pangabutuh terjol aya. Eta ciri mutajaridin. Ciri jalma ku Allah dipernahkeun tajrid kahiji gampang rezeki najan teu kasab. Kadua, tentrem hate nalika tigerat ku rezeki. Tentrem hate nalika tigerat kuriji. Tigerat teh naon jang? Susut dahareun. Aya waktuna susut. Kada sia kakara susut sapoe geus. Wah aing ridit teh kitu cenah. Tinggalkeun santri ku aing Cikampek ridit. Murah wae saja. Ukurkeun hate urang tentrem teu aing tenang euy. Teu boga beasiswa 2 poe ge tenang cenah wae aing teh. Teu galider. Tentrem hate nalika tigerat kuriki sabab narimakeun pembagian ti Allah. Sabab narimakeun pembagian ti Allah. Nu katilu leungit toma. Bari tigerat rezeki teh toma mah hate teh jang. Nginget-inget pamere batur tah. Haram toma teh. Hayang dibere ku batur teh haram. Lain ulah narima pamere batur ngan haram hayang dibere ku batur. Naon sababna? Toma lamun ditanya, toma inung sia saha? Ngajawab musyrik. Nu teh diharamkeun toma teh sabab toma teh timbul tina musyrik. Musyrikna anu ngalahirkeun toma teh kumaha? Nekadkeun makhluk bisa mere manfaat. Tah eta. Jadi hayang dibere ku makhluk ngarep-ngarep kaalusan ti makhluk. Di mana aya toma, urang papanggih jeung jalma kaya raya terus ke Haji Udin. Haji Udin loba duit kelin, bejana sampai terpas lagi cenah. Duit yeuna di cadangan hungkul Haji Udin. Gitu. Terus ke Haji Udin nolok toko terus imah ka imah Haji Udin. So Haji Udin, aduh, aya kerteg KTP conong hayang dibere ku Haji Udin. Wah, salah. Tuluykeun ka Allah. Lain ku Haji Udin, ku Allah hayang dibere. Lamun ka Haji Udin toma lamun hayang dibere ku Allah roja mah meunang kan malah kudu roja tulikeun kan di mana aya toma ka makhluk parateun ka holi ke ditu engke jadi
roja. Saya kan pinter, jaman cerdas. Toma digugulung ya mah. Hina jaman toma. Lamun hek tigrat rizki, lapi dina hate teh aya toma ieu teh tah. Teu kasab da hate teh aya toma. Leungit toma nu katiluna. Nu kaopat teu dipaparin asbabur rizki ku Allah. Jadi urang teh teu boga lapangan kasab bae ku Allah teh. Sawah teu boga, jongko teu boga, modal lagi teu boga. Geus arek dagang naon teu boga modal naon geus. Jadi Allah tengah damel asbabur rizki. Di mana jalma teu diberi asbabur rizki ku Allah eta alamat kita tajrid teh. Tong dulang-dulang kemana dae. Nya ulah pas tadi aing cacak bari muruk mahi ieu teh duit teh loba. Komo mun beri bisnis aing insya Allah gitu. Karena jadi iroda tukal asbab ini tatun min himatil aliyah kan. Anu kalima tetap ngabogaan himmah usul ka Allah. Jadi tematak leungit himmah usul ka Allah tah. Hari ciri muktasibin. Nah, ini muktasibin ya. Cirina ya. Hiji muktasibin. Eta ciri mutajarridin di mana? Ciri muktasibin ka hiji dipaparin asbabur rizki. Balik ka imah teh bapak gering jang tuluykeun we cenah jongko di situ. Wah, aing kudu kasab ya. Sabab dipaparin asbabur rizki. Aya sawah, aya jongko, aya modal aya nu. Eta ciri muktasibin ka hiji dipaparin asbabur rizki. Nu kadua bari ngajalankeun asbabur rizki salamet agama. Bari ngajalankeun asbabur rizki, bari dagang, bari bisnis agama salamet. Artina teu ngaganggu salat, teu ngaganggu ngawuruk mun kiai teu naon kiai ge kasab. Ari dibogakeun modalna jeung aya tempatna mah. Bari jeung kasab teh teu ngaganggu kana agama. Naya dina dirina. Jadi salamet agamana. Bari ngajalankeun asbabur rizki, salamet agama. Katilu tetap tawakal ke Allah. Henteu condong hate kana asbab. Jadi boga perusahaan hate teu condong kana asbab, ka Allah yang bertawakal. Tetap tawakal ke Allah. Dikuatkan hatena teu condong kana asbab. Sanajan Allah mere asbab, ciri jalma dijadikeun muktasibin. Ciri mutajaridin 5, ciri muktasibin aya 3 talaah ku urang ke. Bisa bingung. Ayeuna alamat rizki nu barokah. Catat ya. Si bingung itu rezeki itu barokah itu. Rezeki barokah alamatna ayat 7. Kayak mau dipapai majang diringkeskeun 7. Hiji hate zuhud waktu kadatangan eta rezeki. Hate zuhud nalika datangna eta rezeki. Rezeki barokah. Tojol munang warisan 300 juta. Tapi hati teh zuhud. Kumaha zuhud teh? Itu berapi-api bunga si ayah ngan bunga nu wajar, itu berapi-api. Lamun berapi-api bunga lebih ka kelapakan, lebih ka overacting. Ah, itu masalah. Itu barokah ini. Hati zuhud nalika datangna eta rezeki. Kadua, teu ngawaris takabur. Rizki barokah Muhammad tak ngawaris takabur hate. Buki bunghar teh teu naik hatena kana takabur teu. Tetep we seperti kamari keur teu boga. Teu ngawaris takabur, katilu ningkatkeun semangat ibadah. Rizki barokah mah ngawaris semangat ibadah. Buki loba duitna buki getol ibadah.
Kulontar loba duitna naik barang beri musik mere 100 kata tangga ini 200 dan serada bengar naik deh gitu dah ibadahna beuki ningkat nuka opat dituturkeun ku ilmu mun beuki bengar beuki nukang kana ilmu eta nu paling gampang paling dituturkeun ku ilmu nomor kaopat rezeki barokah mah dituturkeun ku ilmu. Jadi duniana dipakai alat bikin milari ilmu cili eta rezeki barokah. Beuki loba rezekina tapi ngaji teu matak beuki kenor. Da aya nu beuki loba duit beuki mu ngaji. Dituturkeun ku ilmu rezeki barokah. Anu kalima gampang digunakeunana di jalan Allah. Gampang ditasarrufkeunana di jalan Allah. Namun aya rezeki hese ditasawufkeun dina jalan anu alus, eta buat kurang barokah teh rezeki itu. Gampang ditasawufkeun di jalan Allah. Nomor kalima, nomor kegenepnya. Ningkatkeun kanyaah ka fakir miskin. Beuki beungar beuki nyaah ka fakir miskin. Da eta teh rezeki barokah. Aya nu beuki beunghar mung papai jeung fakir miskin. Anu beuki keul ka fakir miskin aya. Ieu mah beuki beunghar teh beuki nyaah ka fakir miskin, beuki deukeut. Eta ciri rezeki barokah. Katujuh, nimbulkeun kamaslahatan. Nimbulkeun kamaslahatan rezeki barokah. Supaya geningan urang boga duit loba sanggeus loba duit loba Allah ngadamel jelema nu sirik ka urang pasea jeung dulur meuli motor perbut motor kuntrang silih pasea eta buat barokah kade aya jalma di agama aya jalma nu sok neangan duit teh ka Bengkulu ka Maluku sanes Bengkulu. Aya nu sapoe menang duit 100 juta cenah. Nyangan emas. Magali terus ka menang emas. Ari balik teh ka dieu beli motor, tumpakan ku budakna tiluan. Balas atoh buka motor wutuh, tabrakan pae kabeh. Udah sih. Ya ayo kitu teh. Aya nu ka dieu teh. Dasar cenah aing yang lagi bari itu salat gitu. Kalau dia mah gitu. Pangulikeun motor budak anu sok ngaji jadi tarang ngaji anu mah walah gitu. Kumaha itu? Jadi nimbulkeun kamaslahatan itu. Eta teh juga. Lagi kemana tadi kalau kata wali dopat itu jeung ari dopat. Fi qouli dindaruhan musannif sawabi kuliman lapan sawabi kuliman eta dopat sifat ilal mausuf. Dopat sifat kana mausuf. Kama seperti perkara takarruru anu tetep itu mah. Wa fi qouli jeung dina dawuhan musannif aswarul aqdar lapan aswarul aqdar eta min idopatil musabbah be tina idopat musabbah be lil musabbah kana musabbah. Di mana berjalan musabbah jeung musabbah be eta berarti majaz istiarah tasriyah. Sumakola tuluy ngadawuh musannif arih nafsaka minat tablir. Wallahu